Mewaan pondok pesantren Aang Sadili almarhum Ciberem nyana nyarita, andaikan santri berani tampil di panggung nasional jadi menteri, misalnya jadi menteri agama, menteri dan lain sebagainya, iya KBG eleh sebenarnya pendidikan agama mah ku santri segala rupa aya di santri. Timimiti amil jurumia sorop santri mah geus di luar kepala, datang ke poho deui. Alpiyah matek johar maknun geus kabeh di luar kepalanya nama geus. Poho pikih mah geus unggal poe paslun deui tambihun deui. Pokoknya geus santri mah ieu Aang Sadili andai kata berani jeung menguasai bahasa moal aya tanding santri mah tentang ilmiahna Aang Sadili nu nyarita. Lain dalagaan Bang. Jadi bener-bener kumanehanan geus dijajaki. Heuh naonan nu sejen mah hanya keberanian nu eueuh. Di antara keistimewaan santri kebebasan merdeka. Eueuh patula patali koswali. Santri mah koswali, masak jam sabaraha bae. Batur jam 2 hes jangan mah masak. Eueuh suluh sendal babaturana pake suluh. Bebasan luar biasa santri mah geus. Teu boga beas nu mana bae pokona mah geus. Eueuh lauk atuh empang guru dipancing. Ieu keistimewaan santri mah. Numantak ayah Banjar almarhum di ditu geus kedalnya nama cak ayah, wahai para santri naon nu aya kaboga ayah kalapa buah segala rupa rambutan termasuk lauk geus pokona mah ka santri halal mun balik teu kudu mentah halalna ka ayah dihalalkeun geus ku ayah mah mantak mabruk elmuna. Muridna Ki Suhaimi ngajegur di ditu, Cikole ngajegur di dieu dan lain sebagainya, hampir ayah Banjar kabeh lantaran ikhlas. Ayah Haji Jaya mah lain, awas ya santri ngalah tongtolang aing dibakem sia ku aing sia. Atuh tungtengan bisa mencet kebodohan. Sabalik nanti ayah mah bebas jasa, masya Allah. Nah iya bebas merdeka kahirupan santri mah luar biasa. Eueuh patula patalina naon nya nama mantak eueuh pendidikan sugan salat tahajud berjamaah cara di pondok pesantren modern. Eueuh jeung can manggih kitabna deui. Can mah kita jakeun kaki daud sugan aya itu berjamaah tahajud ti peuting jauh. Eueuh urang macaan kitab mamana ge kunaon di pondok pesantren modern aya tahajud berjamaah. Jieun deui coba kitabna ka dieu ku aing dibaca. Kayaknya bener apa henteu sia ngadalilna. Kunaon di pondok pesantren modern tahajud berjamaah, tapi kajeun eta nyana mah pendidikan sabodonyana tahajud diberjamaahkeun. Balik boro-boro tahajud salat nu 5 ge henteu. Tapi pondok pesantren salapi kurang pati ibadah di pondokna luca leceh. Bangun teu mireung teh dibaca kitab tapi ngalaksanakeun henteu. Ieu santri bebas, tapi begitu datang ka imahna boh jadi abuya. Santri. Istimewa. Moal aya tanding santri mah geus. Ketika datang ka imah diperlukeun ku masyarakat aya nu paeh nu mandian siap aing. Oh nu ngagali kuburan aing siap, ngimaman aing siap, protokol siap, ceramah siap, kakori-kori datang ke parargat cek Haji Jaya mah siapa pantang mundur santri mah aing geus di kebong aing geus di mana mah aing salah sebenarnya ya ngalamunnya lagi nah iyalah santri.